terang abi lepak. Abi bade ngaleruskeun sadayana. Kenaon deui da maneh mah laki temperamental, urang teh hayang deui jeung maneh. Halo Sekar. Di bumi bade naon? Carita naon? Ah, palingan ge si eta deui. Tos we ka dieu heula. Wilujeng sungkan sadayana katepang deui dengan urang di acara warta kali ieu. Rajapati direncanakeun lumangsung di Jalan Padangasuka, Kecamatan Pasir Terbang, Kota Bandung. Dina poe Minggu 25 Januari 2025. Numutkeun pihak kepolisian, Rajapati ieu lumangsung lantaran pelaku jadi hate ditolak ku korban. Korban nu inisialna S kapanggih dina buruan hareup imahna dina kaayaan geus teu aya nyawaan. Saterusna, ieu potongan kejadian nu karekam dina CCTV imah korban. Terus urang sambung ka rencang arurang anu tos aya di TKP. Rencang Mutia kumaha kondisi kaayaan di dinya? Wilujeng santen pamirsa, ayeuna abdi tos di lokasi kejadian. Abdi tos dibaturan ku saksi atawa ku rerencangan ti korban. Dupi jenengan saha? Candy. Kumaha kronologi kejadian? Anjing tadi kuring bade anong ka imah korban. Kuring nempak korban geus ngagolepak loba detik. Kuring ngageroan harga. Hatur nuhun kanggo informasina. Pelaku inisial M nu mangrupakeun mantan ti korban geus kapanggih ku pihak kepolisian. Nalika petugas papanggih, pelaku teu bisa ngalawan. Polisi gancang ngagiring pelaku ke kantor polisi di Bandung Kulon pikeun ngolah salajengna. Kobi ditusuk ti tukang. Panjenengan keur nyapu. Motifna Nyabi tos kapoekan ku nyeri hate. Deket jeung korban tos sabaraha lami? Tos 2 tahun, Pak. Terus naon deui nya? Salieu bare mah. Pelaku didakwa pasal 340 KUHP ngenaan perencanaan sareng Rajapati kalayan hukuman penjara 20 tahun. Ayeuna abdi tos sareng tim kepolisian Bandung Kulon. Kumaha proses panulitikan dina hal ieu? Korban kapanggih dina poe Minggu enjing tabuh 8 waktu Indonesia bagian barat. Motif atau bukti pelaku ngelakukan hal ieu lantaran manehna nyeri hate sabab korban teu nurutkeun kahayanganna. Hatur nuhun kanggo informasina. Pamirsa mun sakitu informasi poe ieu balik deui ka studio. Hatur nuhun Mutia, balik deui jeung sim kuring di studio. Informasi tadi sekaligus penutup warta urang dina sore ieu. Sareng abdi Cindy, Jeung Abi Adrian. sakitu wae informasi nu tiasa disangkakeun wilujeng patek pangdeui.